lamun nyaritakeun wali abdal teh yartahiluna limakanin ila makanin akhar wa yakhtalifuna fi surati. Wali abdal setiap saat jumlahna aya 70. Ketika di Banten wali abdal nyokot di Jawa Tengah jang jicingan Banten. Ketika di Jawa Tengah ngan hiji-hijina deui nyokot di Malaysia. Ketika di Malaysia nyokot lah di luar negeri. Setiap saat kudu aya bae. Lamun walian siksa Allah turun. Emang kumaha gitu. Nah, eta wali kapan? Nyana wali abdal cicing di dia kadang-kadang di dinya teh maot nyana dikubur kunaon cal deui di ditu nyana keneh. Mun urang nyaritakeun Mbah Bolong kuburanna aya 9, mun nyaritakeun Syekh Maghribi di dunia kuburanna aya 3, mun nyaritakeun Syekh Yusuf putra daripada Syekh Maulana Hasanuddin di dunia kuburanna aya 7. Emang di Banten doang atuh lain kuburan Syekh Maulana Yusuf teh. Kemudian atuh urang lamun nyaritakeun Bung Karno waktu di Digul aya, di Tanah Abang aya, di Jawa Timur aya. Urang lamun nyaritakeun belah dieuna ngan teu meunang dipanjang-panjang we cerita Gus Dur waktu kerja Australia pas kebenaran Syekh Munawir Kiai Munawir maot aya di ditu. Ketika aya nu nelepon penting dijawab ku Gus Dur di imahna padahal Gus Durna keur di imah saha nu ngajawab. Ieu urang keur carita keanehan-keanehan. Geus urang lululah leuwih teuing nyaritakeun ieu mah tah wali bae bisa ruhiji bisa mencala putra mencala putri. Tuan Syekh Abdul Qadir bisa jadi 40. Abu Hasan As-Sadzili bisa jadi dina kisona 12. Trak. Emang kumaha gitu. Malaikat Jibril alaihi salam ku Gusti Allah. Malaikat datang ke Kangjeng Nabi bisa ngarupa Hidayatul Kalbi padahal jangjangna sabelah 600 sabelah ieu 600. Ketika datang ke Kangjeng Nabi ngarupa seorang sahabat nu pangkasepna ngaranna Hidayatul Kalbi leutik biasa semampai kasep luar biasa eta jangjang nu 600 ka mana. Ketika dipertanyakan ketika nyana ngarupa Hidayatul Kalbi eta ka mana nu aslina eta apa lain malaikat Jibril urusan Allah. Ruhiji malaikat Jibril bisa 2, bisa 3, bisa 4. Maha kawasa Allah. Nu mantak ge Allah babarieun ketika endek nyieun wali Allah. Urang lamun nyaritakeun Gus Dur beuki dahar, Gus Dur beuki huro-guro, Gus Dur beuki tapi ku Allah diangkat. Tanda kewalianana aya geus ulah hese-hese tanda kewalianna loba lah. Tetapi kan lamun deuleu sosokna kitu bae urang. Urangnya lamun kabeneran hirup babarengan jeung tuan Syekh jeung Syekh Maulana Hasanuddin pasti bae kahirupanna biasa bae. Tapi kapan karomana lain lalagaan. Urang lamun babarengan jeung Syekh Syarif Hidayatullah meureun biasa bae wali teh. Ja eta mah urusanna batin, urusan Allah. Lamun urang nyaritakeun tentang wali aya nu di gunung bae, anu di leuweung bae, aya nu teu daek gitu bergaul jeung masyarakat eta mah wali-wali anu leutik pangkatna. Nu di gunung bae, wali teh di leuweung bae, wali di jero imah bae, wali leutik pangkatna. Lantaran nyana teu ngurusan umat. Wali nu istimewa mah nyana diangkat jadi wali umat kaurus ku nyana. Emang geus kitu bae diciptakeun ku Gusti Allah, teu boga kasieun, teu boga kariweuh, teu boga kaprihatin. Nyana bae seakan hirup babarengan jeung Allah, ngan ditugaskeun ku Allah titah nyampaikeun ka umat. Hampangeun Gusti Allah mah jelemana nyana daharna beuki tapi peuting hudang babari. Ras ka diri urang. Peuting molor bae. Maca Quran saayat heuai. Ngadayekeun ngaji mun teu bari ngopi teh jalan. Dek ngaji geus pas ini jeung tukang wuduk heula. Dan lain-lain sebagai jauh amat sih urang mah kos kitu amat sih. Ketika salat asana barirat amat. Neuleuh nu berjamaah asing urang mah. Oh bisa kos kitu. Urangna sakitu diberena ku Gusti Allah. Lamun nu diangkat ku Gusti Allah atuh babarieun jeung hampangeun. Naon hesena tuh sebenarnya mah teu kudu make babacaan tapi Allah selalu mere babacaan. Baca eta peureum Kanjeng Nabi Nuh set di luhur laut. Baca eta lengkah ngalegahan. Baca eta embung ngalengkah cek Kanjeng Nabi Nuh ka ulama tapi hayang datang bae
Cidala ke Kanjeng Nabi Nuh tah di negara ke negara dek dakwah tah ditiup ku angin di India datang ke Mesir brak datang percis kos kipudoli ku hari atuh nu kumaha atuh ai baheula makan make babacaan ku hari mah nya nama make bensin berangkat di dia Karangkas Bitung saya datang plak ka ditu mantap ku harus mengetahui dong harga bensin mahal bodem habek jauh jasa ngementak ese jasa kuari neangan picicingin wali teh hari jalal gaib kabelah itu nukoba nujabang oropa asaib kabelah itu nari jalal gaib nukoba rijalal gaib nukoba wa asaib kabelah itu na wali abdal iya ese jasa iya eta mapan nyaon garang-garana gaganti maot cokot ganti maot cokot tiap negara kudu aya wali abdalan bae teu meunang kosong ketika kosong eta teh nyana dicokot di negara nu mana bae mungkin bae ketika Banten kosong dicokot ti Yaman mungkin bae ti Irak mungkin bae ti Pakistan ngan nyana rupana bisa mencala putra mencala putri bisa rupa aslina nyana kos urang Arab mun teu mah dicokot diri itu bisa nyana ngarupa kos urang Banten kos Baduy bisa kolot bisa ngora mantap ulah kaget engke biasa ngadatangan nyana ditugaskeun nyana mah yertahiluna lempang terus ngadatangan pejuang-pejuang agama nyana datang ke ka ustad nu ka karak muka pondok Assalamualaikum saking ngobrol ditanya ya ki di mana wah ki mah itu di gunung mana gunung langit mah di langit gunung ngobrol lalagaan ke omonganana mengarahkan agama tamit nyeleng urang hese neanganana tapi bahasana aya be di jero hate ngomong datang dari nyana ka kiai Waalaikumsalam kahayang nyana bae rupana dan lain sebagainya tingkahna ke datang ke pejabat sarua nyana mah terus bae ka pejabat ke datang bae dengan rupa nu beda-beda yartahiluna limakanin ila makanin min makanin ila makanin akhar terus bae nyana mah berubah-ubah kumaha nyana bae eta mah utusan Allah kos gitulah nah eta jelema anu geus teu hayangeun dunia di jero hatena dunia eueuh sabakatul hiber-hiber acan di jero hatena nyana mah bisa hiberan deuk ka mana bae hiber ngan nyana di titah ngurusan provinsi eta masyaallah lamun urang jaritakeun dunia kewalian kok bisa kos kitu saha nu ngangkat-ngangkatna aya biasa di wisuda. Wow, sumpah pemuda. Jadi di dunia kewalian teh kos garar itu. Anu tatadina kudu berkumpul di Libanon, tatadina kumpul teh kudu di Irak, tatadina di Mesir. Lantaran pangkat wali-wali teh nukoba di mana, nujaba di mana, uropan di mana, aswaib di mana, rijalul gaib di mana, abdal di mana. Nah eta teh akan ngabogaan tempat khusus tetapi satu ketika mah di luar tempat khusus lantaran urgen ieu mah lain kudu di Lubnan kumpulan teh di Indonesia bisa terjadi gitulah dunia kewalian nah etalah jelema-jelema pilihan-pilihan Allah anu di jero hatina geus eueuh secuil dunia jelemana nu mana layaripul wali illal wali eueuh nu nyaho ka wali kecuali wali kadang-kadang mah atuh eta wali teh biasa bae babarengan jeung urang ngobrol lalagaan dina zahirna mah seperti kitu horeng batin namanya nama euker di anu batin nama keur jeung Allah urang kieu bae sih mah ngabedakeun kos kitu supaya kaharti urang kuari keur cinta jasa ka awewe urang keur mabok kepayang masyaallah barang tes pertemuan kalilipan mata anak pemajikan teka dulu nuka dulu itu bae juri gitu waduh pohara jasa leng-lengan pohara geus teu sadetik poho ka manehanana
Nah kuari orang babarengan jeung babaturan zahirna hate makan ka ditu berang babaturan babarengan jeung sahate maka ditu dahar di meja bareng tapi hate makan ka ditu komo urang dek asup ka WC mah si itu jasa barang urang ki atuh dicekel si itu nu kecekel mulai ya mengarah ya ka ditu bae nah eta keur carita cinta dunia sama urusan anak kuari eta dieukeun ngan Allah doang nu aya di jero hate urang zahirna mah biasa kieu hatena mah keur jeung Allah zahirna mah urang dahar hate mah keur jeung Allah dan lain-lain sebagainya jeung Allah bae bisa terjadi nah kos kitulah carita karesep eta teh kudu diulinkeun dipaenkeun ku urang tafakur berbagai tafakur sakumaha nu biasa urang arahkeun dek dika Allahkeun bae Gusti awak abdi teh di urusan ku abdi ge horeng hakikat mah nu Allah hampura Gusti abdi ngurusan awak siga nu abdi horeng nu Allah ku abdi di pandian siga nu abdi we ieu teh awak horenganan ieu teh nu Gusti ku abdi dek diurus sesuai jeung aturan Gusti mantap Gusti teh boga aturan ketika orang junub pandian cak Gusti Allah tah nurut ka Gusti Allah lantaran lain nu urang di pandian ku urang mulai kuari ndek ibadah usolli niat urang beto horenganan kudu diniatan zahir keneh masih fikih keneh terus be urang Allahu akbar terus ruku sujud Allahu akbar tahiyat kuari kurang dijerokeun ya Allah ya Rabbi horenganan ieu nang nitah Gusti meureun moal pati-pati abdi dititah haju abdi daek lamun teu didaekeun ku Gusti kuari Allahu akbar nu Allah akbarkeun horeng Gusti anu ngarukukeun horeng Gusti nu nyujudkeun horeng Gusti nu ngajuluskeun Gusti nu ngaitidalkeun dan lain sebagainya Gusti geus luhur tah kuari urang boga kanyaho kapan ieu salat urang salat zuhur nyaho na urang kana ieu salat zuhur teh ilmu horeng ilmu urang nyaho bahwa eta salat zuhur teh pamere Allah ketika ku Allah dicabut mah urang teu nyaho bahwa eta salat teh zuhur orenganan ieu teh di jero ilmu Allah mah bagaikan lautan eueuhna naonan kuari geus kudu make usolli acan geus aya di jero ilmu Allah kakaler kakidul ge moal kaluar tina ilmu Allah urang deuk salat nyaho bahwa ieu salat wajib nyaho urang teh ilmu kana eta salat wajib eta teh pamere Allah ketika ku Allah dicabut mah ilmu urang teh eueuh urang nyaho kuari ieu teh ilmu ti Allah ya Allah leutik jasa ieu urang pamere ti Allah geus urang teh asa pamere Allah lain urang Allahu akbar ketika orang maca bismillahirrahmanirrahim aya di jero ilmu Allah nyahona urang kana bismillah teh ieu teh meunang ti Gusti Allah ketika Gusti Allah nyabut mah kana kanyaho urang terhadap bismillah nu kudu dimimitian ku bismillah meureunanan urang teh bodoh na ieu teh bismillah ka pamere Allah ilmu Allah pohara amat ngan saeutik saeutik jasa dibikeun ka urang-urang bisa maca bismillahirrahmanirrahim berikutnya alhamdulillahirabbil alamin sebagainya teu kaluar tina ilmu Allah urang horenganan keur aya ngojay di ilmu Allah geus bae di dinya mah nikmat bakal Allahu akbar ka dieu ilmu ka dieu ilmu Allah horenganan urang dikanyahokeun bae ku eueuh jang nyumput Gusti horenganan dek nyumput di mana tuh urang bisa nyumput di babaturan ti Allah mah bisa nyumput ti nu kolot tapi ti Allah mah bisa nyumput orang ti atasan ti Allah mah teu bisa nyumput ti guru ti Allah mah teu bisa nyumput Gusti abdi teh bisa nyumput segala rupa teh jaya dina ilmu Gusti ngeunaheun teh hirup lamun geus itu nikmat jasa diangkat ku Gusti Allah mulai jadi rijalul ghaib naik urang terus diangkat makin hebat makin bagus batin urang dijadikanlah urang terus nujabanu qoba uropa asoibos jadi wali abdal misal ieu wali abdal mah mun ka dieu nu ka ditu geus moal bisa hirup cicing tentrem kumaha tugas ti Gusti Allah komo geus naik ka ditu jadi autad naik deui ka belatur jadi mukhtar naik deui ka ditu jadi imam naik deui jadi kutub
sepanjang masa kutub aya baik, kutub aya baik sepanjang masa sadunia kutub seluruh kakutuban mangan hiji ngan ke kakutuban teh kepala-kepala di autad aya kutubna ke di kitu naon ngaran jalul gaib aya kutubna nukoban nujabah kepala aslina kutub engke hiji. Ilah jelema-jelema nu bisa ngabersihan diri bersih saeutik-eutik acan hubud dunya saeutik-eutik acan makhluk di jerona kakaraknya diangkat jadi wali Allah subhanahu wa ta'ala eta geus jadi wali geus jadi wali begitu jana kukumpulan deui jeung gubernur lalaunan saeutik bisa merosot geus jadi bisa merosot atau komo nu kakarak tahap-tahap mah deuh atuh geus mantek sing hade la tujalisul mauta cak Kangjeng Nabi Isa geus lawan sok babarengan jeung jelema nu parareh saha nu parareh teh nu parareh teh nu hubud dunya patamutu qulubukum bisa modar hate mah mengasingkan diri bae urang nu mah kiai guru-guru urang cukup baelah magahan santri ka majelis ka masjid tidak cacampuran kunaon tidak cacampuran nyaho bahwa cacampuran teh gede manfaatna lantaran geus teu bisa lain bagian ketika nyana dibere bagian mah ku Gusti Allah teger ulah sok nurutan nu bisa mah teger nyana cacampuran jeung pamarentah jeung saged teger lantaran dimurad ku Gusti Allah dasar aslina zam-zam bae dasar aslina cai laut bae urang anu lain kos kitu sing hade ulah tuturuti urang mah aduh sakieu kaayana na bae geus bae sakieu mantak loba milihna kos kitu bae guru-guru urang teh geus bae di majelis kajian teh disengsirikeun ge tapi ternyata aman di samping aman manfaatna gede anu kos kitu jelema nu dakwah ngaler ngidul ngetan ngulon tapakna tapi nu cicing bae kunaon atuh jelema narurut dituduhkeunana daek hartina dakwahnya ku cicing bae ge jelema nurut ke agama kok anu ngider bae mah lantaran nu ngider mah tujuanna ge lain dakwah hayang gabeuli eta teh rodana opat teh gede deui kamari mah anda bayang rada luhur supaya pakai kawarangkas dan bener kan pud karangkas dan luhur aduh masya Allah karim orang jararauh jasa iri kebeberes batin jauh jasa nah ngenahin gua rima Allahu Akbar lain Allah nu maha agung gua rima dibalik Allahu Akbar aya nu ngagerakeun eta teh karasa leuwih luhur deui nyaho ka Allahu Akbar menang ti Allah kajaho urang teh pamere Allah mun ku Allah dicabut urang eueuh nanaonan terasa jeung Allah Allahu Akbar leuwih luhur jasa tah mah tuh dimimiti urang menata salat sok nu rapi Allahu Akbar Allah nu maha agung sok sidakepna sing rapi diatur ku Fathul Muin sok gerage ruku Allahu Akbar Allah maha agung tama salat TK tama kos kitu paud bisa tapi kan orang kos kitu ge teu bisa salat eta bae ge teu bisa nu ngahartikeun secara harfiah can bisa urang teh datang ka dinya ge hese komo tama datang ka perasaan Allahu Akbar seakan urang aya nu ngageur mentak hampang salat eta hampang ngeunaheun sababaraha puluh rakaat ge sebab lain urang nu salat terasa aya nu ngagerakeun eta teh karasa lain hayal Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar leuwih luhur deui ieu urang kan make kanyaho hiji-hijina kanyaho kan ditafsir nyaho ieu kudu takbir pan urang mantak takbir ge nyaho eta teh mimitina salat teh kudu takbir Allah ilmu berarti nyaho teh ilmu oh nyahona ka dieu teh nang pamare Allah berarti Allah mah geus leuwih uning ngajasa urang takbirna ge ieu nang merenya Allah tinggal cak Allah bener sia kos kitu tinggal gitu doang ketika takbir urang salah lain kos kitu nang minata aing mah tuh kan nah antara iya dan tidak jeung Allah teh nu mantak bener Allah ngabener-benerkeun lantaran dititaku Allah ketika urang teh akur lain mantak salat urang mah asana lain gitu beres urang mah dilain-lain ku Allah
mentak cek Kangjeng Nabi kam min shaimin loba jelema nu puasa lapar dahaga hakikat nama teu puasa kam min musallin loba jelema nu salat ungkug-ungkugan luar biasa pohara jasa malah ngagero-gerokeun jelema salat wajib pendi mah komo salat sia teu salat bener neraka sapugunya anu ka neraka kam min musallin loba nu salat ungkug-ungkugan capek hakikat nama teu salat urang mun jahita zahir mah kos kitu bae taikeun supaya ngeunaheun kumaha carana ulah babarengan jeung jelema nu cinta dunia sakitu bae barenganlah jelema anu cinta akhirat barenganlah jelema anu ahli Allah urang lalaunan babarengan jeung ahli Allah kebel-kebel tepa kebel-kebel mah nyana ge teu kuateun ngobrolna teh ka Allah bae bakal kakarek sakali mah biasa bae dua kali mah biasa bae tilu kali lantaran sering engke ge keluar naon wae di jero hatena oka surang ayeuna babarengan bae jeung bupati keluar tah urusan korupsina mal kebal deui ge urang ngadengekeun kieu lah manajemen dan lain sebagainya birokrasi kieu dah keluar urang babarengan jeung ahli ekonomi atung ke kajahoan dagang ieu kirasiana ieu rugi ieu untung ieu teplokeun untung ieu ga ieu berarti sama-sama untung nu penting mah untung bae sebab aslina mah hakikatna mah dina urusan ekonomi untung rugi dan lain sebagainya kebal-kebal urang nyaho rumus-rumus dagang kitu keneh urang deka Allah deketan ahli Allah kebal-kebal naon wae di hatena keluar gitu kamana hibarna ieu Naila la tujalisul mauta fatamutu qulubukum gila lamanil mauta jadi jelema nu cinta dunia hakikatna mah bae eta jadi urang lamun jelema nu cinta dunia eta teh pararae geus urang lamun bareng jeung jelema nu cinta dunia bareng jeung nu paeh geus bengke mah lamun aya jelema cinta dunia kubur urang iya ge sarua au gabagola alaihi salatu wasalam wa fi hadisin nabiyina sallallahu alaihi wasallam al mar'u wallahu a'lam bissawab.